Alek euy. Kebenaran ya. Lek. Kenaon euy maneh? Ya, Tim. Ya sawe kieu keur bebersih buruan. Aya naon ieu teh? Cager? Ayo ngilu urang. Kemana? Ka mana we? Cinglah diuk lah di diuk. Sok ngomong anu bener jelas. Aya naon ieu teh? Maneh mah ngilu we jeung urang. Kalau tuh kedeung lah aing menyakitian aing mandi heula, Geus disalin heula baju. Geus teu kudu geus. Terus tunggu lah aing mandi heula. Teu kudu geus maneh mah geus apa ieu mah? Aya naon atuh teh? Aya naon? Aya butuh naon? Aya perlu naon? Ngilu we ayo geus. Para runggu mah itu apal mah ieu euy. Bae geus. Maneh arek mandi. Nang satu hayu lah. Tong lah, Ai buru-buru teh mah. Kos ieu mah. Siap atuh ai kitu mah. Sebenarnya mah aing arek yang tertulung ka siapa teh. Aya tulung perlu naon atuh tulung naon. Urang teh lek arek arwah dapur lah. Heeh. Atuh padahal masa teh ngulikeun atuh. Kumaha ge. Aing teh teu boga duit lek. Aing teh pusing. Atuh siap ai kitu carana mah ku aing dibantuan da sia teh lain sasaha aja aing teh balad. Kumaha ge ku aing dibantuan. Ayeuna mah kitu. Istirahat bae ayeuna mah geus jam 3 ya majana. Beneran dia aya Pak Ed. Di mana? Tas ulin Pak. Oh, Urang teh jeung Alek teh. arek ka mana atuh? Iya Pak, maksudnya tadi datang ke Ima teh minta tolong bantuan Bantuan naon? sarja bakti cenah ngomong nama Ruang dapur. Ngaruak dapur. Ye, nyang atuh kayak ditu ngaruak dapur naon atuh? Ayo ngobrol di imah. Mah rada ya ayo, mah jelas. bener. Kayak mun ieu mah meureun ku saya ke dibantuan lah kitu nya. Nah, gitu. Jelas lah ya saya bayar balik ke ya karak balik. Oke. Ya, jadi we ngobrol lah. Ya ayo siapa? Assalamualaikum. Aduh, merenang euy. Dia. Dia, Atin. Ting. Tim, dak beda lah. Soalnya di dinya saurang. Ngurai lah. Aduh, Sok. Eta mah saha norek ngobrol lah ieu. Naon maksudna tadi teh? baru tujuanana apa? Heeh. Tim naon teh? Kaji orang teh arek ruang dapur. Heeh. Bingung Pak orang teh kaji orang teh nganggur Pak. Heeh. Ini ngawur mana di ruang dapur maksudnya kumaha? Apa nganggur sih? Dapur di ruang, berkudu baga duit eta teh. Iya. Oh, ayeuna jelaskeun di dieu. Oh, tim teh arek ngaruak dapur teh maksudna kumaha? Rek dikumahakeun rek diomean apa rek nyeun anyar? Kaji Pak orang teh dituntut resiko dapur Pak. Usaha. Pemajikan teh. Heeh, pasti lah. Pemajikan menuntut resiko dapur mah resiko orang salaki. Mangsa urang teh hayang di ruang teh Pak. Eta nama. Duh, bingung Pak. Kudu kumaha? Maksudnya otim maksudnya supaya ulah aya resiko dapur. Hayang di ruang we, Pak. Ame Di ruang teh kudu aya alasanana, banyak batur ke dapur anu lalu tik di romak yang jadi gede, jadi halus teh saya yang di ruang. Mung aing mah hayang di ruang lek. Aduh, aing mah supaya Bebas lah. supaya resiko dapur. Eta Oh, jadi otim mah arek ruang dapur teh suku sabar cok dituntut ku pemajikan. Cenah neangan resiko dapur. leres. Dengan tujuan lamun di ruang dapur mah jadi resiko dapur. Bebas, Atuh salah eta teh otim lain itu maksudna eta mah bahasa Pak Otim. akhirnya berjalan Jadi resiko dapur mah. kasebut resiko dapur. Iya. Ya, kasebut resiko dapur. Teh lain resiko ujung dapur tapi ujung kebutuhan sapopoe. Tah anu sok dimasak di dapur nyangu
etan hercai dari si dapur ngajan eueuh dapur ge ai resiko eta mah Aya. si betul mah kudu aya Eta tim. ngajan dibongkar dapur ge aduh Siap. si Alek deui sarwana ieu mah Tadi nampak ieu ngajakan ieu teh kerja bakti ke saya mah teu Teu nyaho. nyaritakeun sabenerna. aduh kacau ieu mah kacau aduh lain gitu nya resiko dapur teh ieu lain dapurna dibongkar resiko lain salah eta resiko dapur teh mana kudu digawe nya duit gitu Bener. lain dapur dibongkar supaya resiko dapur Nah, gitu, Tim. aduh ada ieu nya Siapa? lah bedah pikiran teh aduh kieu mah bedah tuh ai pikiran gitu mah Ya, orang balik. nah ada nya Gitu mah. geus Nuhun Pak. nah jadi rieuh dibongkar mah komo maneh teh diteboga dah Kenapa? sok teh Heeh. alek pula sarwana tuh Nah, eta tuh dah. Tak gitu tim. Ya keterangan Pak Edward ge